sono kamu teka rasa meninggalkan 5 tahun lilana ayeuna abdi sagala boga eta teh pangaca jeung doa ti emak muga-muga emak di ditu sing kenging kabagjaan amin ya rabbal alamin. Dri, Teh ai bapak ke mana? duka da tadi sore mah bade ka sawah. Iya, cau jeung sangu bisi can dahar. Enggak entas dahar mah tadi. Ke ai mana? Kunaon? Tekuna naon teh? Putus cintanya. Eueuh sejarahna urang putus cinta. Bahasa Inggris kunaon? Ingat ka emak teh. Teng dah. Teteh ge sok asa ingat ka emak. Ayeuna kumaha bapak? Si bapak mah hayu we gini. Kasih Juleha apel deui. Ini pusing. Teng heuh nya. Kalau teh rasa dicaramna. Heeh. Urang soleh teh ajaran ikut teteh. Sarua bapak mah kitu. Engke atuh cobaan dewe ayeuna ku tetehnya engke. Kayak mali lagi datang ke sawah. Heeh. Doi omongan ku tetehnya. Atuh kayak gitu make. Cong obrolan we. Bila kita jumpa dalam bila ku menatapmu mengapa ini terjadi. Mangga terus sekolah. Oh, sekolah. Nyajong atuh sing pinternya. Tadi ulah kali weura sekolah teh. Nyajong. Waalaikumsalam. Bolos ulah, bolos ulah, bolos ulah, bolos. Awas ku bolosnya sekolah. Mal mah. Kita jumpa Yang udah bisi bolos di sekolah. nah terang-terang teh keun we percaya we sing sakola we geus we keur sakola we gitu ayeuna mah cong nyanyi we ye Alah, bapak jeung anak sakola pisan. asik nyanyi mah oke. Jang, kemana mana? Sekolah. Ada sekolah. Tadi we ya. Lah, embung erek sekolah ini mah. Ya iya, gerak ke moal. Kela tuh kela. Lah, siapa paling kedua batang. Tengko. Yan aing sekolah lah Yan. Ih, sia mah. Budak teh untung we ditempo ek sakola teh maneh deui dian ngajak tuh bener pisan ek sakola teh tah eureun Pan bi mi aya batur. tai waktuna sakola mah teh sakola we lain tah eureun Ampun ah. ya untung we budak ditingali ka pos teu mangkat sakola teh ya engke mah obrolan si Diana waktu sakola mah tong ngajak teh bener anterkeun atuh engke mah ka sakola ami para ruguh. Oh, atuh sok macam-macam wae nya si Dian. Kahayang teh ai waktu sakola mah ulah sok diajak teu bener. Keun sing sakola heula. Kecuali engke waktu geus teh sakola mah hego ae arulin mah. Kumaha tuh ayeuna? Mangkat sih lompat duh kata nepi enteuna terus isuk mah anterkeun ka sakola ami jongjong Nya atulah
Keun kemah diantarkeun sakali. Naon Kang Dani meni bagus ka abdi. Itu ari bogohan mah. Padahal urang teh geus lami babaturan. Moal kageeran ah. Sabenerna mah urang teh mikeun surat teh asa kararagok sabenerna mah. Tapi dalah dikumaha urang teh geus nyaah ka manehna teh. Dep, Ya, kade sakedeung. enan. Ieu. Ka Julaiha nya. Ieu pang mikeunkeun surat. Ieu kitu ti Kang Dani nitip surat. Dua rangka Julaihakeun. Wayahna ieu sing nepi nya. Engke ku akang di buruhan nya. Sing nepi pokona mah nya. Kala ieu. Buluhna ieu. Jung nya sing nepi nya. Jung. Wayahna nya. Atas di mana Pak? Biasa tak di sawah. Tadi si teteh ka dieu bapana eueuh tuh mawadahareun geura purak heula. Siap. Dia tuh orang perak. Pak, abi ka hareup heula nya. Ya. Ka mana, Dep? Ka ditu ka kidul. Ih, ka kidul teh ka mana? Ka Julaiha Eta titah sama moe eta. ku Mang Dani Cik heula heula. ya. Ya cekel jangan. Bisa jang dikeun we nya. Malah dititanan lagi ka urang. Ya. Erek jang dikeun. Kemah diburuhan. Geus wae nu balik deui manehnya. Heeh. Duh lumayan surat teh kudu di kajulehakeun duit menang gede rezeki anak soleh. Ya nama bapak orang teh aya saingan, jeung saingan teh saingan usaha orang kudu didukung gitu ya maka Julaiha ieu carana.